Jadi kumaha tuh usul lain mah pokokna mah ieu ustad bisa baca Quran bisa baca kitab pan kitab nanti bapak bejakeun ka Gusti Allah eta kitab nang ti bapak gitu bejakeun ka ditu di cek ustad teh tuh bisa gitu bejakeun ka malaikat beja beja malaikat bebeja Gusti jai aya nu ngotot bae pengusaha ieu hayang milu ka sorganya na. Emang nyana boga amal naon? Amal nama tepati bagus dan melikeun kitab. Eta sabab wasilah santri bisa ngaji ku sebab dibelikeun ku nyana jeung sok dibiayaan ku nyana. Waduh, cak Gusti Allah geus sok kasorgakeun mah. Je, lamun urang neuleuh ka dinya tah emang kumaha gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jelema diutus Nabi ku Gusti Allah. Sebuah negara lantaran kacau teringat ka Gusti Allah. Utus Nabi dakwahnya nak sagesta dakwah terpercaya disiksa ku Allah diberi kesulitan carana teu hujan-hujan lamun geus teu hujan atuh taneuh dangkal batal terjadi mimiti nu kesulitan teh kapan munding sapi domba kabelah dieuna jelema kesulitan lantaran teu aya cai ti luhur teh diturunkeun cai ti handap panas eueuh cai cigolah jelema nang Allah cak Allah ayo coba sia deuk kumaha coba baheula turun Nabi ku ari mah wali Allah mah teu kanyawan ulama nyaritakeun ulama kade cek kiai teh sing loba dumadeus ka Gusti Allah urang ti Allah diberi umur ke Allah bakal balik ke Allah persiapkan orang yang menghadap ke Allah kemudian sing hade urang ieu lempang di tanah Allah urang mah bangun tenang-tenang bae padahal mah tanah Allah teh neuleukeun ka urang langit neuleukeun ka urang tangkal kayu neuleukeun ka urang mah teu boga asa dideuleukeun teu boga rasa dideuleukeun kok kaditu teu boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah jauh ka Gusti Allah malah judi malah mabok teguran ti Gusti Allah dibere susah kesulitan higi kuari-kuari keur ditegor ku Gusti Allah pabrik balalangkrut kuari nu geus di PHK leuwih ti 50% pulang kampung kuari pabrik nu ayana ge encan jelas manajemen geus teu jalan lantaran ekspor impor teu jalan sebab dolar makin naik wari geus 13,4 kadituna lamun 14 geus leuwih parah deui antara pembelian bahan baku jeung produksi jeung penjualan teu seimbang sehingga PMHK-an anu dilobakeun lamun kuari encan jelas bakal datang ka iraha maka pabrik mulai gulung tikar geus pabrik gulung tikar berarti karyawan sabaraha ribu kali kuari keur aya kitu 50 pabrik atau 100 pabrik sapabrikna menelan manusia kitu 2000 baheula keur dirata-ratakeun kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu terbengkalai nu boga kontrakan nu tadina ngandalkeun kontrakan di daharna teh tajang sagala rupana kontrakanna ditinggalkeun maya listrik bapan terus bae nu geus eueuh nek kumaha tinggal nyana bae tambang mana gantung diri bae gitu ya mulai terus terbengkalai je bang di urang kumaha pasarkan kuari kurang geus teu jalan hatina teh jalan teh kumaha jalan mah ala kadar jalan tapi kan lain cara biasa aset anu biasana satu hari menang 1 juta kuari mah teu menang 500 acat ieu keur carita nu leutik carita nu gede ieu encan jelas datang ka irahana encan jelas nah ieu keur dicoba ku Gusti Allah nu tenang-tenang santri doang santri suka mikiran pabrik henteu santri mikiran tani atuh henteu santri memikiran perekonomian tuh nanti nyawa tuh nyaho ka ekonomi ka politik tuh nyawa santri mah sebabnya nama jadi wali ka abah menangnya wali santri ya tuh tenang bae ngitung bae we cenah geus payah balik Assalamualaikum dalah seuseuri ya padahal mah kolot-kolong duh anak aing geus datang deui bae bah dua poe balik deui ka pondok kudu aya duit 1 juta boh aduh cakolot ada aing ngakal di anak aing ye aya duit berangkat eueuh duit kula moal aya sesus loba ada kira ka pondok deui pondok meuli ji Samsu kieu
atuh nyaritakeun politik politik nyaritakeun ekonomi duit aing ngambala ya tolong baca geus cenah mah atuh geus nya mah jadi wali bae pokona mah geus nah pang tenang-tenang geus jadi santri geus ngitungan bae ngaji mah tilok ngitung balik deui bae teu jauh santri mah geus teu jauh naon pokona mah ngaji ibadah geus teu nyaho naon jasa jangan anu mikiran bae geus sugan atuh jadi kitu motivasi dan henteu atuh mending nyana salat berjamaah tas berjamaah pondok ngaca Quran tadarus Allahu lazim dak masak beres beli botan dak duit aing ambual aya ti bapak aing puguh bapak nama ngadagang naon gitu ngartoge ngek geus teu nyawana naon ya dagang dangdeurnya nanjak kesangan tengah jalan kesangan kosokan heula ieu dorong deui ka ditu jual datang anakna duit bah meuli gudang garam kadeleunna mah rokok padahal kesang bapak eta cucu tapi juga boga pikiran atuh henteu ya bapana ge ikhlas karena Allah lantaran cek bapana aing ngarido jasa aing dagang dangdeur capek ge tah pake ngabiayaeun sia komo sia bisa ngaji teu bisa ngaji ge aing nitipkeun ka sia teh keur macaan Quran ngajelaseun Quran hadis eta teh ucapan Allah ucapan Kangjeng Rasul geus atuh pokona mah aing mah penting mah sorga we coba mantep teh coba yeay kolotna ge senangeun ya eta teh nyana anu di dalam akhirat coba sakola hayo mere duit tak 3 juta jadi ibadah wallahu a'lam nu dibaca anak kitab naon dan lain-lain sebagainya jadi ibadah kalau wallahu a'lam datang deui minta duit hak tak dipake poya-poya ku anakna keur carita bener bae heulanan sakolana wallahu a'lam jadi ibadah wallahu a'lam teu buka tuh hate sia bego kalau teh ieu mah keur nu capek bae tah mere ka anakna keur carita bisa ngajina geus pohara keur teu bisa ngajina dicatet ku malaikat masyaallah anakna cicing di pondok keur berjuang ngalaksanakeun bacaan kitab Allah dawan Rasulullah dawan ulama dibiayaan ku bapakna anu gantar wasilah ngabiayaan anakna memeh anakna ka sorga kudu bapana heula amin sa anak sia teu sakola teu mondok wah gitu Masya Allah Karim pohara jasa aju tatanggana saya ke mana dia ke pondok ye keke tungguan ngodok kantong nunggu jero keke tungguan bahasa gede jasa cek budak merena yuk set 5.000 cek jana cai nggak daguan ngodok kantong mangel 5.000 doang dari tadi geus mere-mere Masya Allah mantap kula inget bae kula mau bejakeun jelemana waktu kula keur mondok aya seorang pengusaha sok mere ka kula nah dek kapanggih aya deui urang di nu sok mere tek datang ka kuari inget bae kuari geus marah naon kuari sok dihadiahan bae ku kula bu aing baheula teh meuli kitab dibiayaan ku eta seorang pengusaha tah kuari sok dihadiahan bae lah garati anu ternyata ge pasti aya akhirnya teleungi tah hate teh tah nyana ngabiayaan teh sok mere mun balik sok mere aya deui dulur mun da balik menta teh mah atuh dibagi-bagi ku Allah ge nu mere aya nu menta aya nah ieu mah keur carita mun muka mata hate urang blak atuh emang na hirup deuk di dunia doang beuke geus di akhirat blak Masya Allah begitu seorang santri ustad atau kiai ditimbang amalnya bagus sorga cak pengusaha malaikat ulah kali ke sorga kan emang kunaon gitu ulah emang naon hubunganan ayah hubungan gede jeung kula ulah ke sorga kan ji naon heula ke tanyakeun eta kitab nu dibaca kunyana nang meuli saha tanyakan tad emang boga kitab nang malikeun saha aya nang malikeun Pak Anu bener tuh Bapak Anu mana tuh rangkulannya
bareng ngaragul bangga rewas aja katu kasor jadi tuh waduh usul lain mah pokoknya mah iya ustad bisa baca Quran bisa baca kitab pan kitab nanti bapak bejakeun ka Gusti Allah eta kitab nang ti bapak gitu bejakeun ka ditu di cek ustad tuh bisa gitu bejakeun ka malaikat beja beja malaikat bebeja Gusti jadi aya nu ngotot bae pengusaha saya hayang milu ka sorganya na emang nyana boga amal naon amal nama tepati bagus dan melikeun kitab eta sabab wasilah santri bisa ngaji ku sebab dibelikeun ku nyana jeung sok dibiayaan ku nyana aduh cak Gusti Allah geus sok kasorgakeun abah je lamun urang neuleuh ka dinya tah emang kumaha gitu ulah-ulah eta kapan dongeng Kangjeng Nabi aya jelema nu maot teu boga amalna naon ulah ka di nerakakeun cak Kangjeng Nabi pan gitu coba sugan wau tante nyana teh pernah ngaji tante jeung kiai tanya pernah ngaji henteu pernah bareng jeung kiai teh kitu bejakeun pernah bareng jeung kiai teh henteu waun teh jeung kiai bejakeun waun teh jeung kiai henteu ieu mah berapa mosrongan ieu mah gaji tilok waun teh bareng teh pan puara tah mah coba pernah henteu ka imah kiai bae tanya siapa pernah ka imah kiai henteu masyaallah ieu henteu teh cepet henteu cak Kangjeng Nabi liwat tanya liwat pernah teh ka imah kiai barang ditanya sih pernah teh liwat emang ge mun liwat pernah eta ge neangan embe kula leungit liwat ka imah kiai aya nu ngomong eta cenah imah kiai jadi kula nyawa geus kasorgakeun berarti nyana eta nyahoeun ka imah kiai je atuh komo nu ngararaju di dieu tah eta nu ngabiayaan sarana agama mah kos kitu lain lalagan eta dongeng Kangjeng Nabi ditanya heula coba pernah ngaji henteu pernah waun henteu pernah bareng teh jeung kiai henteu pernah ka imah kiai henteu silaturahmi henteu boh pohara jasa ieu mah sama sakali cenah mah ieu liwat ka imah kiai eta doang eta ge neangan embe salam tuh mau imah ngabiayaan kan pohara jasa masyaallah nah ialah tepati-pati kaulah ngutus seorang nabi ke hiji negara kemudian bangsana jeung umatna ngabohongkeun ka eta nabi kecuali kaulah nyiksa ka ahli negara eta ku cara dibere kesempitan kesusahan anu luar biasa perekonomian teh jalan pertanian teh jalan dan lain-lain sebagainya teh jalan sulit luar biasa wadbarro jeung penderitaan gering timbul gering-gering segala gering darah tinggi segala darah rendah segala ginjal segala macam-macam gering jelema teh geus mah kitu segala makroni segala kitu lihat sirah dan lain sebagainya bahkan aya bahaya penyakit anu dibawa ke dokter teh geus ngecek melalui ronsen melalui kitu SG teu kapanggih panyakitna dicek dokter dicekna sehat bubu gering tapi cek dokter sehat bapak ini udah pulang aja sehat bubu gering bingungnya nanti aing gering dipajar sehat dokter bodoh guys bukunya nage gering ana lu ngarasakeun tapi cek dokter teh melalui ronsen penyakitan melalui USG penyakitan darahna bagus ya teh bapak sehat ceknya cek jantung sehat cek paru-paru ge sehat tapi nyana nangis teu bisa kicep acan cek dokter pulang bapak sehat aing gering ceknya teh nah ini bukan bagian dokter coba ke sono ke Jampang Surade takut ada gaang di dalam perut nih coba nah iya geus teu kapagieun ku dokter ge geus teu kapagieun dibawa ku ari ka Kulon ka Pandeglang ka Cadasari aya di dinya teh nu make iket ini penyakitnya cekel ping-pingna keluar paku tuh dulu tuh paku kos kieu aya di jero awak untung bisa hees gesakna teh Masya Allah cak nu nganter tuh lamun 3 kilo mah bisa pakai ngabangun tah paku mana aya di jero awak kudu aya pakuan segala bohong boro-boro paku urang kasura ge leutik jasa nyeri jasa tuh paku sok badak kieu mah urang teu percaya bae itu caknya nanti baru ieu mah tidak selesai ieu mah moal selesai dicokotan kieu mah sebab di imah ieu mah aya orang hideungan kudu mayar ieu mah segala apel jin segala apel jurig segala naon wah tambah cai tambah daun
atau bener apa gitu bohong nu karena itu aya penyakit itu bener temen eta mah bohong dukun ngaranna nih disiksa ku Gusti Allah maksud Allah mere peringatan la'allahum yadra'un supaya DP supaya tunduk rendah diri kadituna iman ka Gusti Allah nu kafir supaya iman supaya percaya ka utusan Allah anu geus iman ka Allah supaya balik tobat ka Gusti Allah supaya mantep menghadap ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala summa badalna makana sayyatil hasanah tuluy ku kaulan wagung digantikeun dibere ta kaum teh ina tempat kesulitan ka gorengan teh ane siksa al hasanat ta kabagusan nu tadina susah jadi sugih anu tadina gering jadi cager ku ari mah ku Gusti Allah teh dibere mahmur anu tadina dibere susah dibere gering ganti ku Gusti Allah dibere ku ari mah tinan tadina panas jadi tiis tadina teu jararadi taneuh teh jadi tadina perekonomian macet ku ari jadi makmur terus jadi jalan dan lain sebagainya geus kesimpulan nama susah jadi sugih gering jadi sehat hatta afau sehingga tina subur tambah harta tambah loba munding tambah loba sapi tambah loba domba tambah loba ayam gitu kene kendaraan tadina boga motor hiji jadi dua jadi tilu mobil gitu kene bahkan jeung pamajikan ge nambah tadina hiji jadi dua jadi tilu ku makmurna masyaallah pohar anak baradakan jadi loba hatta afau tadi dangan boga anak hiji dua ku ari mun ditanya ti bibit bu itu 10 bibit itu 10 bibit itu 10 opat bibit jadi 40 geus lamun dek lebaran mudik jang anak don nyewa bus hatta afau bahmur jasa ibu pohar jasa kumaha eta dikitu-kitukeun ku Gusti Allah ke dibere susah ke dibere sugih ke dibere gering ke dibere cager eta teh kapan menang Allah maksudna Gusti Allah teh supaya inget bahwa ieu teh dadamelan Gusti Allah geus ana dadamelan Gusti Allah supaya iman ka Gusti Allah geus iman ke ibadah ka Gusti Allah supaya mantep nauhidkeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tapi kumaha eta kaum waqalu cek eta masyarakat teh kufrun li nikmat kana kufur kana nikmat sing hade tamak kikituan tekod masa abaana dara wasarra bapa moyang urang baheula ge osok dikitu-kitu baheula ge lain osok dikitu-kitu emang geus terjadi ke susah ke sugih engke paila engke subur tiba heula ge kitu ke perekonomian macet ke perekonomian teh jalan atau tiba lagi derek moyang urang itu sarua jeung urang ieu teh ulah ditekadkeun bahwa ieu ti Allah wa hadhihi adatud dahri ieu mah emang geus kos kitu bae kaayaan zaman masa guari geus aya di ceuli urang loba jasa ketika aya gempa urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah ieu teh siksa ti Gusti Allah sebagian ngomong ieu mah kejadian alam ceritakan angin topan deg urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah siksa lantaran di dinya teh aya sumber maksiat anu teu katahan mungkin bae perzinahan mungkin perjudian mungkin bae di dia teh segala kredit dan lain sebagainya geus disiksa ku Gusti Allah tapi nya nama lain ini mah kejadian alam adatud dahri emang geus biasa zaman mah kos kieu jadikan tsunami dat peringatan ti Gusti Allah urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah nya nama lain kejadian alam lantaran di urang antara nu mukmin jeung nu fasik jeung nu kafir loba dedengean loba tapi ka urang lolobana dah kejadian alam eleh mukmin udah teger di televisi ngomong ini adalah merupakan peringatan dari Allah siksa titik geus kuduna kitu ini lain kejadian alam nyaritakeun kejadian alam malulu teu harayang aing mah ngadengen age eueun tegas teh kitu teh ka Allah hati-hati kita kembali kepada Allah kuduna mah di TV kitu hai para kafir iman kepada Allah coba nya di sel geus lah pokona nekat guru ieu mah kejadian alam deui da iya
jelema nu kalalupur nikmat teh ngomong teh qad masaabana berwasar urusan kos kieu mah tuh bapa moyang urang emang kakeunaan baheula aya susah aya sugih aya panas aya tiis aya masyarakat aya menan gitu ngaranna aya keur paila aya keur subur atuh baheula ge karari itu ke Gusti Allah dibereang henteu Gusti Allah engke ge aya angin ke gempa emang ieu mah wahadi ada tu dahri walasat dukubatin minallah lain siksa Allah ieu mah kejadian alam tiba heula nanggeus kitu nurun ka urang ayeuna nu mantak caknya nanggeus pakunu ada mah antum ada geus sing araya maneh mah maneh bae geus ulah nyaritakeun Allah Allah geus mah lain siksa Allah lain kejadian alam maka lamun ku Gusti Allah geus diperingati melalui paila melalui panas tapi teu daek iman ka Gusti Allah teu daek sadar merendahkan diri ka Gusti Allah ketunggu cek Gusti Allah ujung-ujungna fa akhadnahum baghtatan wa hum la yashurun teh ku Gusti Allah disakalikeun siksana baghtatan teh sakaligus kaget sekonyong-konyong wa hum la yashurun bari manehna teu nyaho kana waktu datang na memena sugan aya kitu warning sen-sen teu aya langsung bae emang kamari ieu waktu aya tsunami Aceh teh emang aya peringatan teu aya jeger kabeh ka bawah waktu kamari ieu di Padang emang aya peringatan awal geus ku Gusti Allah diperingati awal tapi kaberani itu udah tetap teu iman gak gempa sabaraha ribu manusia anu henteu disalateun teu Sukabumi gempa Garut gempa Yogyakarta gempa nu kuari mata anu celian nu pengkor anu leungeunnan dan lain sebagainya masih kadeuleu keneh kurang Yogyakarta teh tapi tetep teu iman ka Gusti Allah awas cak Allah namun ku aing kuari peringati melalui panas ku aing diperingati teu aya hujan sawah-sawah batela dan lain sebagainya hawa anu sakieu geus teu benyatu jeung urang panas luar biasa eta teh sing inget sia-sia teh nang aing ieu cuaca nang aing panas nang aing balik atuh ka aing cak Gusti Allah lamun sia balik ka Allah aman ku aing sia tapi lamun sia teu balik ka aing ieu kejadian alam deleukeun ku aing sia lamun ku aing teu didatangkeun baghtatan awas deui mentak ngeri urang sing lobakeun istighfar keluarga ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di lembur-lembur ayo istighfar astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi minimal 70 astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi atau anu panjang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi atau sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika masatu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika wa a'udzu bika bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ta eta baca ku cenah panjang ting teh Kiai nu pendek bae astagfirullahaladzim li wali walidayya li ashabillahi wajibati alayya jamin muslimin Muhammad eta ge panjang kene cenah Kiai nu pendek bae astagfirullahaladzim wa atubu ilaih eta ge panjang kene sia moal ngamaca ieu sia mah panjang keneh bae bagian baca istighfar balik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran hujan-hujan anu aya di sekitar urang encan hujan murni sing ade encan hujan murni ieu mah hujan buatan teh pemerintah supaya ulah ngebul teuing mantap urang tetep sulobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala la tudrikul absar moal bisa kadeuleu kumaha ta Gusti Allah mah moal bisa lantaran badelap nasar muratab cek ahli bade mah la tudrikul absar dihandapna wa huwal latif sebagai dalil Allah teh maha lembut nu lembut moal kadeuleu wa huwa yudrikul absar Allah nu deuleu kana seluruh pangdeuleu dalilna al khabir li'annahu wa huwal khabir Allah maha khabir jadi latif babalikna kana la tudrikul absar khabir babalikna kana wa huwa yudrikul absar du kitu ngaranna badalab nasar muratab
lamungan sekedar sakitu doang urang teh can mantep. Lamun hayang leuwih mantep dibongkar saeutik make ilmu filsafat mantek. Lantaran ieu patali jeung kayakinan dibahas make ilmu kalam tauhid teh kos kitu. Parabot jang ngajelaskeun ilmu kalam adalah ilmu filsafat mantek kadituna. Di antarana la huruf napi tudriku fil mudhari kasupan lah terobah lah tama ngaji orok dina sorok ge ilam nama wala di mana-mana naon gitu ngaranna fil mudhari di mana-mana katempelan kula jeung ma jeung la napi maksudna fala yughayyirun isyaqatahu di mana-mana emak jeung la asup kana fi'il mudhari fala yughayyirun isyaqatahu mudhari teu kapangaruhan ku emak jeung la geus saya macana la tudriku bae ulah la tudrika ulah la tudrik ulah la tudriki ulah jadi saradana nyu batuk ge la tudriku bae urang maca la tudriku wae nu batuk goblok sia ngabatukan aing ngadu sia jeung aing coba budak sekolah nu teu ngaji nahu la tudriku salah aing la tudrikahu salah keneh berarti la tudriki hul semuanya tudrikinya cak nyana keneh hiji deui sukun berarti do mah geus patah geus kasrah geus la tudrik hul absar aing kudu naon deui atuh goblok topang geus dasar geus cer geus sukun geus tol cenah sia mameureun pugu jelema bengek lain ngabatukannya na tah ai anu teu boga anggeran mah atuh berubah tapi lamun urang ngaji nahwu teger atau kamu ngaji sorot teger la tudrikuhul absar aya nu batuk ngabatukan aing apa bengek sia ngabatukan aing apa bengek lain eta macana ayo ngadu sia jeung aing soekeun sungut sia ku aing sia emang aing teu ngaji ye parangsana wah aduh masyaallah geuna geus ngaji mah la napi berarti sakadar maca teu ngarobah kana segat fi'il mudhari di mana-mana diasupkeun kana ilmu filsafat mantek berarti di dieu kasupkeun kana salabi lantaran dina ilmu mantek teh aya dua aya ijab aya salab ijab mah mahukima biwukuis nisbatil kalamiyah ari salab mah mahukima bi adami wukuin nisbatil kalamiyah berarti ieu mana salab nu kos kieu ngaranna hiji tah nomor kedua dina absor aya absor eta aya alan alna didinya bisa dijadikan alil sigrok atau bisa dijadikan alil hinsi tah sia teu ngaji wa tah teu modok tah sia sarua jeung monyet ngagugulung kalapa kiai ngomong naonnya itu kumaha aing bae sia aing tapi aing nu geus mondok mah kiai heueuh nya bener pan ieu teh dijadikeun qodiyah sedangkan qodiyah teh pan aya qodiyah kuliah aya qodiyah juz'iyah kadituna aya kitu hamliyah aya syartiyah atawa hamliyah heula jeung syartiyah engke kadituna teh aya nu mujabah aya nu salibah engke kadituna aya nu make adat sur aya nu make adat sur kuliah berarti aya nu make adat sur juz'iyah berarti aya nu make adat sur kitu naon kitu ngaranna salibah kuliah model syai'a salibah kuliah berarti aya nu make adat sur na teh kitu juz'iyah salibah laysa ba'dun imma bikulin au bibadin au bila syai'in wa laysa ba'dun au sibhin jala ndet make nu mana urang kumaha di dieuna
aya rumus-rumusna. Nah lamun anu mah apa ma'alal ihata bi jamil afrad kuliah berarti adat surna kulun. Lamun anu bi ba'dil afrad ihatahna berarti juz'iyah ba'dun adat surna. Aya anu make adat surna teh ieu bi jamil afrad tapi ieu mah salabi la syai'a berarti. Aya anu make adat surna teh juz'i tapi napi berarti lesa badun. Opat berarti opat kali opat jadi 16. Matak diruntuikeun tak ku santri mah. Kulun pakulun kulun pabadun kulun palasea kulun palesa badun badun pakulun badun pabadun badun palesa badun palesa badun. Bala saya apa kulun la saya apa badun la saya apa la saya alba saya apa laisa badun pakulun laisa badun pabadun laisa badun pala saya laisa badun beres. Ayo dah kau ada itu. Nanti cek abah mak ngaji digentur zaman mama teu kudu ngaji ka kiai tukang masakna bae ge ilmu mantek mah asal boga martil bae. Bisa ajeun kumaha. Lantaran mama mah cowong ngajina. Jadi begitu cowong kayak keur nyaritakeun sakal hiji sakal dua sakal tilu terus kodiah kayak eta budak nu keur masak bae ge bari masak ngadengekeun bae apal. Nu mata kiai mah lamun naon teh kudu gendeng sebabnya nama keur ngadidik. Wiridan jeung santri nu gandeng. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Menang hayu menang haya geus gampang tah mah ka ditu mah. Ieu mah keur ngadidik ieu. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi budak nu kakara kasup pondok teh geus kudu nalar di pondok ngadengkeun kiaina bae. Jadi nyana mah teu wiridan ngadengkeun kiai bae. Datang ka balik teu bisa-bisa. Ngadoa nu gandeng keur ngadidik kiai mah zuhur eta asar eta geus si santri na teh teu kudu ngapalkeun doa asal berjamaah ngadenge kiaina apal. Ieu mah kiai ngada aya nu gandeng ararese jadi teu katalar ku murid. Nu mantak sahabat bisa ngariwayatkeun ge kula babarengan jeung sahabat ieu ngeratkeun mayit jadoana eta gandeng berarti Kangjeng Nabina. Kula babarengan jeung Kangjeng Nabi waktu eta ngadoana kieu leungeunna diangkat berarti kan gandeng Kangjeng Nabi na praktek Kangjeng Nabi. Nu mantak aya Bukhari tah eta teh ngariwayatkeun doa-doa Kangjeng Nabi, ucapan-ucapan Kangjeng Nabi gandeng berarti Kangjeng Nabi. Ai kuari diteruskeun. Aja nu nanya nu anyar eta kiai wiridan aing kitu nyaho bu 5 tahun aing ngenyeng-ngenyeng bae geus si muridna ge engke ka ditu nah kitu deh ditanya ku masyarakat iya ngenyeng-ngenyeng di ditu na kitu hayawan ba'dul insan hayawan la saya minal insan bihajar ba'dul insan laisa bihajar ta eta teh geus aya rumus-rumus mantek ngaranna. Jadi aya adat sur ima bikulin au bibadin au bila saya badin hendak make nu mana tinggal tergantung kumaha eta kalimatna tojokeun ku urang bakal ngebentuk ulu insan hayawan berarti qodiah kuliah mujabah kan geunah badul insan make ba'du laisa bihajar ba'dul insan hayawan make ba'du naik berarti qodiah juz'iyah mujabah la saya aminal insan bihajar teh saya tik-tik acan manusia batu berarti qodiah salibah kuliah. Jadi geus aya rumus matak maca hadis baca Quran geus ka tembong we rumus mantekna oh kadinya moal kaca letot ka jeung gugubane. Ari ieu cenah aya adat surna. Nu kadeuleu ku mata mah. Aya nu teu kadeuleu atuh aya. Bisa gitu sih, atuh sih mah teu ngaji sih. Hese bae. Nu ngaji ge hese kumaha teu ngaji. Cek sehato dina kitab tahzib aya mantek teh aya Isa Guzi, aya Sulamun Nawrok, aya Syamsiyah, aya tahzib. Eta anu salamet tina al makhluk bidolalatil falasifah. Eta
tak kula baheula ngaji malam Salasa di Abuya Cidahu malam Salasa ngajina mulaina jam 1 peting eta teh eureun jam 3 sia mah modar ngaji jam sakitu modar cek modar geus lah isuk-isuk kieu deuk modar tah ngajina jam 1 eureun jam 3 jadi balik ka dieu subuh teh eta nu diajina naon eta tahzib nomor kedua ukudul juman nomor katiluna Bukhari eta ngaji di Abuya baheula keur di Garut diaji tahzib gede kitab ulang bantek ieu anu salamet tidak al makhluk bidolalatil falasifah di dinya aya tah qala atta dina kitab tahzib kullu ma yufhamu minhu fi kalamil arab tiap-tiap kalimah anu dipaham di kalam Arab al-kulliyah wal juz'iyah fahuwa surun eta ke adat sur kene kalamil istigraq walamil jinsi kos lam istigraq lam jinsi eta ge sarua adat sur kene okos ieu tah al-absar aya alan didinya teh kurang dijadikeun alna alil istigraq berarti bimana kullu atau bimana jami'i eta ge sarua adat sur kene berarti adat surna adat sur kulli lamun tadi la tudrikuhu kasub kana salab kemudian dina absorna ieu kuliah berarti qodiyah salibah kuliah geus beunang tak ku santri jijeunya bari unggut-unggutan pan sati bener tanya kondisi kuna saya unggut-unggutan puyang jaga ngerti kos kitu tah ngaji mah jadi di produk dipretel heula kalimat per kalimat ieu kalimat mah panjang ngan langsung notok ilmu mantek berarti salibah kuliah ieu teh kos kitu ngaranna tah jadi sarua jeung langsung jadi tah ku Imam Jalal aila tarahul absar mual bisa neuleuh ka Gusti Allah al absar ay jami'ul absar sok kabeh mual bisa neuleuh ka Gusti Allah mata manusia moal bisa mata kebo moal bisa mata simet komo mata simet mah jelema ge mata simeteun teu kadeuleu nah ada yang tersapit bisa kadel bangkong kabeh mual aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah dengan dengan Al-Qur'an la tudrikul absar berarti ieu teh paten nu kos kieu ngaran sama sekali mual bisa kadeuleuh Gusti Allah ke seluruh mata ieu ngaranna qodiyah salibah kulliyah. Jadi lah saya lamun dina sulam mah lah saya tiga cat suara sekali mata mana baik mal bisa neuleuh ka Gusti Allah Masya Allah tinggal kuari apakah ieu neuleuh teu bisa neuleuh teh sapoe 2 poe atau saminggu 2 minggu atau sabulan 2 bulan atau satahun atau 2 tahun atau kieu meureunanan 10 tahun teu bisa neuleuh ke 10 tahun mah bisa tah ieu aya watesna atawa eueuh tah eta tah kudu dibongkar deui bae bongkareun deui bae nah eta mah berarti asup kana jihad lantaran di dieu mutlak tanpa qaid berarti kurang kudu diteudeunnan qaid geus lamun make qaid ngaranna jihad engke urang asupkeun ka syamsiah eta mah ngaranna qadiyah muwajahah qadiyah muwajahah teh awal qadayal muwajahatul lati jaratil adat bil bahsi an hawanah kami hasalasata asyara qadiyatan qadiyah muwajahah nu make jihad anu geus berjalan di dunia pembahasanana jeung hukumna ayat 13 ge bakalna qadiyah muwajahah teh minha basitoh tina nu 13 aya qadiyah muwajahah basitoh jumlahna aya genep jadi berarti 13 cokot genep sabaraha sesana sabaraha 7 nu 7 ngaranna muraqabah etalah muwajahah ngaranna engke dihijikeun jadi mukhtalitot eta panghese-hesena di samsiah ngahijikeun basitoh jeung muraqabah ngaranna qadiyah muwajahah mukhtalitot santri lamun geus datang ka dinya jadi
lamun encan datang ka muhtalitot encan beres jadi santri, encan beres kan jadi kiaina bangsa proposal eta kiai teu bisa muhtalitot teh mongkos kitu. Bangsa asup ka Golkar teu puguh hitunganana, teu puguh perhitungan dunia jeung akhiratna, ngan saukur pro naon keur apaan sabe nu kadeuleuh tamah santri teu ngaji muhtalitot tamah canang geus ngaji samsiah mah geus berarti aya nu basitoh teh alula ad-doriyatul mutlaqah. Doririyah mutlaqah teh wahiyal lati kamu piha bid daruroh atawa li daruriyati subutil mahmul lil maud aw salabihi anhu sarua bahasana jeung dina tahdzib madamadzatul maudu maujudatan ka qaulina bid darurati kullu insan hayawan tamaka bid darurat. Naon artina darurat cek bahasa orang mah wajib akal. Nomor kedua daimah mutlaqah allati hukamu fiha si asalnya hobaya bahwa ngaji teh hese nu mata ka kiai kudu ngahormat teh ngaji hese hormat ku sia kiai asupkeun ku sia ka Golkar goblok tah DPR nu ngasuk-ngasupkeun kiai ka Golkar teu nyaho ngaji hese beureunanan puguh hese na ngadepong bae datang ka harideung sikut sagala diasupkeun ka Golkar kiai na tolol nu ngasupkeun na bolon ulah karunya hese ngaji teh pan ku sia kitu kahartikan aing hese ulah disangka ieu gabongkar al-absor datang ka mana ieu al-absor teh atuh kudu disamsiahan mantek mah teu datang tah lamun urang ngajina ngadatang ka mantek sulam doang teu datang isa guzi doang teu datang tapi lamun make samsiah datang ke bakalna. Ia termasukkan daimah mutlaqah wa yalati kamu piha bidawami subutil mahmulil maudu awasala bihi anhum madamazatul maudu mawjudatan sarua jeung tadi lamun tadi bidarurat kuarima daiman kullu insan hayawan ieu ge sarua lantaran sepi tina qaid berarti make jihad daiman la tudrikuhul absar aeda iman berarti qodiyah salibah kuliah daimah basitoh daimah qaid da jihad da jadi ieu qodiyah muwajahah bijihadid daimah mutlaqah tah mulai geus teu kaharti kaler kidul geus bisa jadi koski itu ya eta gaji teh koski hese dua tak imam sampai edek kabongkar eta kakarak lah saceuhil tetencana naon oh berarti ku hari matu bisa dimanaan ku urang la tarahul absar ay jami'ul absar daiman moal bisa neuleuh ka Gusti Allah seluruh mata daiman teh maksudna naon aya bil auqati wal azman terus datang ka iraha bae datang ka kiamat moal aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah dunya aya daimanan berarti bil auqati wal azman geus rumus-rumus aya bid darurah aya daiman aya bil imkanil khos aya bil imkanil am eta ngaranna jihad nu kos kitu ngaran tailah nu kos kieu aya daimah mutlaqah ta eta ngaranna jihad kana mun geus dihijikeun ke jeung muraqabat jadi mukhtalitat ngaranna lamun di darurat ieu daimah dihijikeun ke jadi naon timbulna ta eta ngaranna mukhtalitat gambar kurang jadi santri mah ulah ngahape bae bego santri ngahape bae mukhtalitat coba tulis teng ieu kapangihjeun ieu kumaha ieu kapangihjeun ieu kumaha ieu kapangihjeun ieu kumaha ieu terus jadi nyimpul engke numantak Mama Nahrawi Garut eta teh neuk boga minantu lantarannya nama ieu jago alat samsiah aya di nyana ukudul juman aya di nyana naon jamul jama aya di nyana boga minantuna teh teu sambarangan yes kunyana dibere masalah santri baheula zaman Mama Gentur santri keraya 500 nyeun masalah mukhtalitat nyeun masalah teh samsiah bab mukhtalitat muwajahah angsongkeun ka santri pangeusiankeun
pangesiankeun geus dibejaan ku mama saha nu kaesian dikawinkeun jeung anak mama muantah. Ya Allah batur mah geus kitu tah baheula mama Nahrawi teh ya ramakna mama Busrol Karim tah eta kos kitu langsung kabeh ngaresian santri begitu dideuleu hasilna ku mama ieu nihil asal dia menjisi menihil kabeh bisa nyawa kaler kidul guys ya mah atuh hitut geus seungit jiga nahan baru aya hiji oh iya bagus ya saya ya Poha bin Amin orang mana orang panggil langsung jadi nitah mama teh eta guru kula eta guru samsiah kula teh eta anu menang baheula ku mama dipilih jadi minantuna geus langsung maneh kawin jeung anak mama geura balik ka ditu bebeja bahwa maneh dipulung minantu ku mama gitu gratis untuk itu wae gratis mah eueuh eta anta mah nang di aing doang tah mah jadi tak kula gaji samsiah teh di dinya di mama ajengan oh almarhum Garut Kresek nu ka mana-mana muridna teh pohara tah eta teh hasil tes guru baheula mah kiai deuk mulung minantu di tes ilmu kuari mah saha euy nu boga apaan saha nu boga inova saha anu boga kiai goblok kuari mah geus teh leuleuh kelanjutan pondok pesantren penting anak aing dek dititipkeun tah disia nu penting wadahan ku inova tolong teh kiai goblok eta kos kitu kelanjutan pondok pesantren geus kuat tuh deuleuh mama mah dek ngajadikeun anak teh di heula mampu henteu ieu budak neruskeun pondok pesantren Kresek lantaran lain leutik-leutik ieu teh ilmuna di dinya teh dikembangkeun alat ti mimiti jurumiyah datang ka Samsiah ukudul Juman datang ka Jamul Jawame saha nu mampu mun aing geus eueuh nu neruskeun saha anak leutik keneh minantu berarti nu kudu dikaharepkeun coba lamun minantu nangan sakadar boga inova doang kita ngaji sirana siratu pas kita goblok tau minantu iya dongeng mama tah nu mantak didongengkeun kunaon ku ari kiai milih minantuna teh asal boga kendaraan bae kula mah lamun ngadenge kiai ngawinkeun anakna cenah jeung nu sugihu anu masantren di mana urusan sugihu masalah tapi ieu budakna masantren di mana teu pati masantren cenah ngan sugih ya teh kiai bebelepet eta budak kiai bebelepet eta kiai naonan geus tuh urusan sugih urusan susah nomor 2 yang penting nyana pasantren cenah geus dianu oh kiai anu ngawinkeun anakna jeung anu keluaran mana dianu diiring cenah dianu diiring tamatan naon lain maling siap sugan teh diiring anggeus tuh jadi kabongkar teh ku Samsiah mah geus inokos kieu karana qadiya salibah kuliah muwajahah bijihati daiman berarti engke ngahartikeun lana wallahu alam bimuradi sama sakali tah aya sama sakalian disundakeun anak sama sakali sok boleh mata timimiti mata manusia datang ke muata makhluk mual aya nu bisa leuleuh ka Gusti Allah daiman bijamiil auqat wal azman sok boleh waktu jeung zaman mual bisa leuleuh ka Gusti Allah titik kan mantep tapi geus itu ngaranna tah ceuk kula manu karolot nu mendingan ngaraji mantek bae geus mondok bebeja kanu di imah nya haji mondok lah ngadenge kiai jakos kitu ngajina di mana ngaji mantek daun tuh ini teh nyaho jajan kudu muara gaji mau martir teu nyeun imah meureun masyaallah teh hese gaji teh hese tah eta kakarak sapil sapat encan lamun nyokot hukum sakumaha nu kamari make usul fikih ieu mah jurusana filsafat lain lalagaan tah
tah dek datang kadinya teh dek datang kadinya tah nyokot jangguatan ilmu kalam engke kan kurang dikodiakeun engke bisa kurang dimunazarahkeun mantak ilmu kalam lain ilmu galbi eta mah sakadar ilmu lisan kos kitu mah bisa dimunazarahkeun bisa dimujadalahkeun bisa dimudafaahkeun kumaha niatna masing-masing lamun memang ieu tawajuhul kitu kosmi baina dalilain benazarah ngaranna lidharil haq tapi lamun kadituna lain niat lidharil haq bisa mujadalah bisa mukabaroh bisa mudafaah munazarah tamangke kaditu ilmuna Husainiyah Waladiyah kitabna kaditu aya nazoman mama gentur mama Sati binul letik teh tah eta ngajina tah ngadenge kitabna ge urang mana Husainiyah jae ge bi Husainiyah di imah urang mah aya eta kos kitu Waladiyah tah eta leutik kitabna wararese diajina tuh geus lamun kurang dimunazarahkeun bisa kurang ieu paham tadi bakal kabongkar ke lamun ieu salibah kurang ditanakud geus lamun teh matina daimah kadituna bisa ka mana jurusanana lamun tina salabiyah bisa ka mana tanakud ngaranna kos kitu tanakudun khulful qodiyataini fi kaifin dina kef jeung kam ijab jeung salabna kudu cokot hiji kuliah jeung juziyahna kudu dicokot hiji berarti lamun tina salab jadina bakalna mujabah ijab lamun tina kuliah jadi berarti juz'iyah berarti engkena jadina berarti ieu qodiyah teh mun ditanakud kurang bisa na engke mujabah juz'iyah islamun mujabah juz'iyah make ba'dun geus ba'dul amsor ya rahu sawarehna mata bisa neuleuh ka Gusti Allah beki puyeng bae sih mana nu benernya ieu mah keur carita ku situ sengaja tinggal cek aki-aki isi kiai ngaco tah naon sia tah aing nu ngaco sawareh mata bisa ningali ka Gusti Allah contona mana Kangjeng Nabi waktu keur Mi'raj pan Kangjeng Nabi teh walaupun cek Siti Aisyah sah anu ngomongkeun Kangjeng Nabi neuleus sasar cek Siti Aisyah tapi kan kalau mau tamat-tamat tetep Kangjeng Nabi ningali ka Gusti Allah ngan ningali na teu bisa ngabejakeun lantaran eta mah mukhalafah lil hawadis khusus Kangjeng Nabi bae sakumaha mukalamana Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah di Gunung Tursina apa sarua mukalabah jeung ningali teh ya batak pangkat tage Kangjeng Nabi Musa adalah kalimullah Kangjeng Nabi Ibrahim adalah khalilullah nu pernah ditegor ku Gusti Allah Kangjeng Nabi urang habibullah lantaran pernah ningali ka Gusti Allah berarti aya nu ningali ka Gusti Allah teh eta Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Musa waktu Kangjeng Nabi Musa unjukan ka Gusti Allah ya Rabbi arini Gusti deuleukeun abdi atuh ka Gusti kaifa tuhil mauta kumaha Gusti teh ngahirupkeun para raeh teh ari ini Gusti coba abdi hayang neuleuh ka Gusti yeuh cek Gusti Allah teh moal bisa aya nu neuleuh ka kaula idza ra'ayun mata di mana-mana nu hirup neuleuh ka kaula idza ra'ani mata bakal pae di mana-mana lu ngegelempeng ningali ka kula tafarraqo bakal hancur mal bisa Musa kajen kumaha gitu Kangjeng Nabi Musa ngotot tetep hayang ningali ka Gusti Allah neuk naonan sa Gusti Allah neuleuh hayang tambah-tambah keyakinan emang teh yakin tambah doang Gusti eta kan bisa ngotot ya ikos kitu mah tuh gerak ka Gunung Tursina bae ge ka ditu atuh
langsung gancang baik kayak bakal kapanggih di hareup dongeng Kangjeng Nabi Musa mun teu ngabesan ieu panyakitna ngabesannya engke datang ke gunung Musa ikhlan alai bil wadil muqaddas itu dek ngarep ka aing ulah make tarumpa ican ikhlan alai copot ku Kangjeng Nabi Musa langsung kumaha pan memehna puasa heula nyepen heula 40 peuting nu mentak kuari aya riyadhah ulah keluar di imah kudu riyadhah di kamar bae jeung ulah kadenge sora di mana tuh di leuweung ulah kadenge sora-sora makhluk aya pantarekah kitu teh supaya engke datang kris luk tilu wah sasar ieu bangsa Golkar dewe ya iya suci kos sekarang itu Kangjeng Nabi urang di Guha Hiro Kangjeng Nabi Musa di Gunung Sinai falamma tajalla di mana barang Kangjeng Nabi Musa Gusti Allah tajalli katembongan geus teu hese nyaritakeunana kharra Musa sa'iqa ngajungkal Kangjeng Nabi Musa pingsan tekuateun mata ceuli ngadenge atawa neuleuh Kangjeng ka Gusti Allah moal kuat kharra Musa sa'iqa tah mah keur carita ari ini anzur Gusti abdi deuleukeun hayang ningali moal kuat tetapi nu jelas mas sebagian mata aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah ngan teu meunang dicaritakeun ku Kangjeng Nabi Musa gen Kangjeng Nabi urang teh nyaritakeun ningali Kangjeng Nabi Khalilullah Ibrahim teh ningali teu nyaritakeun neuleuh ngadenge jeung tegoran-tegoran hanya tarjamahanna bae moal kuat anjeun kula nu ngarasakeunana seperti eta apakah waktu eta Gusti Allah aya dirinya lain ditajallikeunana waktu dirinya Gusti Allah mah di mana bae mun ayeuna ditajallikeun di dia lamun ditajallikeun Kangjeng Nabi urang di ditu di Sidratil Muntaha didinya lain Allah didinya tajallina didinya Allah mah di mana bae aya sakumaha getih nu aya di awak urang di mana bae aya sakumaha saripati nu aya dina kitu caipati di mana bae aya sakumaha susu salobana susu didinya aya protein yo gede na dunia aya Allahan Allah di mana ditajallikeunana urang kapanggih didinya ngan moal paling ulama melalui rasa deket jeung Gusti Allah maka dimensi kagenep awak urang teh aya panca indra 5 indra ditambah ku Gusti Allah bagi jelema nu hudang peuting jeung zikir ka Allah dengan cara tersendiri dibere indra ke-6 dibere indra ke-7 dibere indra ke-8 dibere indra ke-9 geus datang ke 9 lantaran ieu awak urang ge aya 9 lain 5 nu sabenerna mah ngan anu dikaharepkeun 5 nu kudu diistighfarna 9 geus engke indra di luar nu 5 datang ke 9 kos kumaha eta Tuan Syekh Abdul Qadir buka aya 40ha di ditu aya di dia aya kos nu nyandung mah di nu ngora aya di nu kolot aya tapi beda-beda waktu pantau mah tah kos kitu Bung Karno di Digul aya di Tanah Abang aya di Tangerang aya pan cenah bisa kos kitu moal kaharti ku sia mah sebab sia mah beuki tempe kene daharna kan sekupina menang ngridit kene kahalangan ku eta moal bisa kiai nu masih kene proposal-proposalan jauh jeung Gusti Allah kiai nu masih kene anslub dina kos karar itu jauh jeung Gusti Allah moal bisa kahalangan ku eta aya secuil bae dunia di jero hatena eta lah nu jadi hahalang antara dirina jeung Gusti Allah moal bisa tanu mandak di dieu mah berarti kacaritakeun mah urang teruskeun wa hadza maksusun li ru'yatil mu'minin lahu bil akhirah lamun tadi pijamil auqat wal azman mun ku urang ke ditanakud jadi panjang geus tamah jang sakadar
naon gitu neule doang mun dijadikeun ke jadikeun qodiyah nasalibah kuliah muwajahahna engke kurang di tanakuna bakal ki engke bakal terjadilah sebahagian bisa neule seperkecil ngan khusus teu meunang dicarita-caritakeun ngan nu jelas tetap di dunia mah Allah teu bisa kadeuleu tapi di sorga mah engke Allah kadeuleu. Mana dalilna ieu dina Al-Qur'an wujuhu yauma idzin nadirah engke nu kuari darariuk di majelis taklim nahan lapar bari hareudang ieu teh ngadengikeun kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala nyulusup ka jero hate anu tatadina encan resep ibadah tambah kuari ibadahna jadi resep nu tatadina teu make salat sunah qobliyah badiah jadi tambah nu tatadina tilok hudang peuting kuari jadi hudang peuting nu tatadina tilok daek nyekel tasbih kuari tasbihna ge loba dijualan blon nama tuh jualan tasbih rada daek nya kuari baca kelan tasbih nurutan para aulia Allah ti peuting teh maca sholawat zikir malah bebe jaka kiai lah umur kula kiai geus aya 60 tahun perusahaan kula geus dibikeunan ka anak kula hayang ngamantepkeun diri ka Gusti Allah coba kiai pangnuduhkeun oh hayang geus bebeneran ya bener moal ka bita deui moal sok ka dieu dire ku kiai asalnya sia asal sia balik deui ka usaha ku guru torekat mah disia-sia sanajan aki-aki digantung sia ku aing oh kiai panggantungkeun bae modar sia beneran kan bener sekarang bere mulai zikir tengah peuting pikiran lagi geus tinggal nungguan paeh bae jaya harta geus dibikeunan ka anak kabeh geus ieu mah geus tinggal sebatang karabe ka Allah bae kuari mah hampang bakalna ibadah anu masih keneh pabelit jeung warung pabelit jeung sawah pabelit memal anu mere sasaha ge lantaran moal jadi kudu di nolkeun heula ulah aya tulak tahu kana dunia siap abdi lantaran umur ieu geus 60 tahun teu geus bengek asana moal kebal baik ya mulai hampang oh kiai lamun ti keur ieu kula ibadah ulah loba omong geus kuari bae ulah ti keur ieu japan nyandung ka Karawang ge sabar heunya geunya kara kuari bae jang horeng ngeunaheun jasa jadi kiai ibadah teh eta insyaallah kaduhung baheula teh mun aya nu nuduhkeun baheula geus ulah loba omong ku ngeunah-ngeunahna teh aki-aki tinggal nini heuh tiris sak nini tiris tadeui nini lain aya deukeut mangadu-ngadu tonggong nini teh nyawa lalakon sia aing keur ka Allah ge ka Allah bae aya waktuna tiris ieu gangguan pertama bagi aki-aki tadei nini make jeung tiris-tirisan segala aduh masyaallah asal aki-aki na atuh geus berarti moal beres da zikirna teh ulah geus lah geus kolot ieu mangkeur ka Allah ye ka Allah lah kara kuari bae tungtung mah penting lain zikir ngadu omong jeung nini dikit maut mawa kalimatun thayyibah ketika manehanana sakarat naon nu dipake ka berat naon dipake ka berat warung geus dibikeunan ka anak sawah geus dibikeunan ka anak kabeh imah geta ieu mah jang bungsu bae abah mah akan numpang bae di sia ketika sakaratil maut dipake ka berat atuh ngeunaheun polonyon maca la ilaha illallah nage babari jasa la ilaha illallah dirurub kabeh dirurub sakujur awak kunaon atuh begitu di pandian aneh senyum ja tadi keur sakarat mah henteu ieu lantaran tanda bahwanya nikmat jasa ibadah ngan sakadar sabaraha taun tapi bakal dibere surga. Ya Allah ya Rabbi mun urang ngabayangkeun kadinya naon hartina kenikmatan dunia kaladatan dunia bandingkeun ku urang jeung kaladatan akhirat
dunia sakitu ngeunah naga aya watesna jeung teu ngeunah nu sabenerna mah riweuh nu aya tapi di akhirat jaga anu hakiki kanikmatanana senyumnya tah nu ngaji bae teu eureun-eureun ngajina lillahi ta'ala dakwahna lillahi ta'ala geus kabeh lillahi ta'ala ketika maot eueuh kabeng berat la ilaha illallah nikmat nu di akhiratna engke bakalna teu aya hisaban lantaran deuk naon nu dihisab atuh jak kabeh geus dibikeunnan nyana sebatang kara aja ka Allah maot di akhiratna wajah-wajahna wujuh yauma idzin nadirah beungeutna marah mai beungeutna harerang eueuh problem lantaran nya mah geus teh dihisab deui diasupkeun ka sorga digiring bi ghairi hisab datang ka sorga nang ke ila rabbiha nazirah engke di ditu bakal neuleuh ka pangeran nu kuari ku urang disembah zuhur Allahu akbar asar Allahu akbar maghrib Allahu akbar insya Allahu akbar Allah nu maha agung subuh Allahu akbar di samping eta urang zikir Allah 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 maca sholawat urang kemudian zakat karena Allah haji karena Allah nu ku urang kuari disembah-sembah Allah 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 engke maka deuleuh bakal di akhirat iya takkan neuleuh mun cek tadi la tudrikuhul absar Allah teh moal kadeuleuh ku mata horeng di dunia di akhirat mah ahli surga bakal ningali ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala bahkan begitu neuleuh ka Gusti Allah eta kanikmatan-kanikmatan surga anu ngaran bubuahan anu ngaran inuman anu ngaran kendaraan anu ngaran bidadari kabeh eta teh sakumaha lebu bae dina harti neuleuh Gusti Allah mah ngeunah jasa dibandingkeun jeung dadamelanana kanikmatan eueuh nanaon mantang hayang neuleuh bae ka Gusti Allah supaya kaharti cenah kiai kieu supaya kaharti mah urang bobogohan 100% kali sarwiti di Cikupa kuari urang dikiriman kue cincin nu bolong teh dinanan nenen ku urang teh ngan teu di minyak misikan doang teu di minyak misikan doang ulah aya batur endek noel ieu mah nu aing mun ka bogoh aing moal didahar ku aing boro-boro ku sia deuk dideuleuh bae neuleuh lagi aing geus ngeunahkeun jasa tama kue bego kue tinggal kue aing mah deuk neuleukeun bae sebab neuleuh kue cincin asa neuleuh bobogannya na bae ya jasa ieu liwat jasa neuleuh kue cincin aduh ku jarangan teu dipiguran doang jak kue ieu mah tuh ngan teu di minyak misikan doang jak kue ditoel henteu di dahar henteu ngan di kieu doang ke diamban kunaon eta ku nikmat jasa bogoh ka nya sarwiti dikiriman kue keur mejeuna kieu pas dek di dahar ku nyana di imah teh lah jaya mah kue di nunan nenen ge atuh engke na basi mending di dahar bae kakarak datang ka bibir doang aya suara sarwitina Assalamualaikum hah Assalamualaikum jisa ka suara sarwiti Kumsalam saya tak abdi Kang Jaid barang di dalam buka sarwiti kue raga kue raga kemana mah rentek kajauhan oh sarwiti sayangku masya Allah eta kue cincin lu kamari di nana nenen teh ada di minyak bisikan leungit raga sabodoh ku ucing ku kotok los sebab aing mah aya nu nyieunna tuh kan eleh tak eta kos kitu eta engke dibere bidadari dibere sagala barang deuleu Allah eueuh naon Allah jang sia kabeh aing mah jeung Allah bae teu eta kos kitu lamun ditanyakeun eta geus beres kapanggih ngobrol teh jeung sarwiti ai kue ka mana swabodo artian kue kos kitu ieu aing mah geus ngobrol neuleuh biwirna neuleuh geus los jang sia kabeh weuy tama kue ku ucing swabodo teh geus teh dipirale sebab neuleuh biwirna komo geus senyum masyaallah nu mantak loba jawara sahektar pican kakarawangkeun senyum teu kuat asa senyum tak senyum masya Allah nu di imahna ngomong bae euy dijualan bae deuk dibawa ka mana ulah ngomong deuk dijual deui nu ditu ge deuk dibawa ka mana ka Subang kamari Karawang gua di ka Subang emang kunaon gitu aduh ngomongna doang
jeung urang rawakidang ke mana memonon sia kadaran di akang-akang atuh beuh ieu mah ngomong sadaekna bae teh pan urang beuh hate teh aja jantung kajenting keur hareudang ngecep betis diaakeun ku urang Subang langsung retis komo hajunya na bari nyuguhan Masya Allah bari sengit anu di imah mah bau kelek mantap kajun teu hayang ka di imah bau kelek dideuleu ieu na behana talina nu hiji deung nu hiji beureum itu beres Masya Allah isi budak tapi anakan bae tetap itu diakangkeun jadi sakali diaakan cokot tas dan ka jero kamar sabaraha eta aya panggil 100 juta malah nu di imah mah boros 100 juta hayang 100.000 ge bau urat pangkal sebodek ieu teh eta doang tah eta kos kitu ieu Gusti Allah bakal katingali jaga di akhirat urang mantak geus lah ulah pati dihayal-hayal teuing dunia saayana meunang ngatur Gusti Allah geus rapih Allah ngatur waktu urang lahir ke alam dunia geus diatur ku Gusti Allah rezeki urang loba jeung saetikna mentak lamun masih keneh ngudag-ngudag bagian urang saetik mah saetik bae teu diudag loba mah loba bae nemahna nu ku Allah bakal dideuleu kana papasten ti Gusti Allah jeung babagian ti Gusti Allah